ngan keur ngabaan jalma anu ngabogaan tekad pikeun ngungkulan kabiadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan jeung kahawekan yakin sapanjang jalma cicing dina jalur anunya cicing dina jalan anu lempeng 5.000 malaikat bakal diturunkeun pikeun ngaping jeung ngabantu kana perjuangan sanajan nepi ka pati sanajan nepi ka pegat dupi unggeling eta walapatra teh kumaha unggalna walapatra teh eusina ieu walapatra anu ditalatangan anu ditawis ku Dasamuka teh yen tetep manehna menta ieu lokapala teh dihijikeun jeung Alengka Dirja kalayan kaula kudu jadi raja Patalukan. Ieu anu jadi pasoalan. Malahan bae dieuna pisan ayeuna Dasamuka teh geus kaluar ti karaton ayeuna geus ngajajar di perbatasan. Mapek ulah dia bala tamtama semakta sikap pedang tafsir garabit tarasa pernah limpung. Uluh aya anak perang deui wae delesyu. Paingan cing sareredet hate cing saleblak manah jang. Cing saleletit kana ati teh nyata we kajadian teh beuki dieu beuki harengheng geuleuh. Nah kudu kumaha tindakan kaula ka si eta Dasamuka. Dipasrahkeun dek dikamanakeun harkat darajat kaula. Teu dipasrahkeun da ka dulur. Da yakin ieu teh lamun teu dipasrahkeun ku kaula bakal jadi ieu peperangan. Yana. Cing. Bakal aya kejadian Rajapati ieu. Kumaha cara jeung katantuan menta kamandang ti Kipati Dana Sakti. Ya. Bicara menang-menang Gusti petengatin nira. Petengatin Sulendra salin pawarna salin pawarna kalam dina sandi bobot payon timang traju abot enteng alisida panjenengan ai kangge kaula mah nyayogikeun tanaga sareng emutan ngange jalan kumaha bae oge da ieu mah sasatna parantos disedekeun pemikir mah amuing ujang rakyat anu bakal katempuhan mah aya anak amuing anu teu mais teu meuleum bakal kababawa deuleu ujang sabab ngaran-ngaran perang mah deuleu yakin kabeh bakal jadi algojo di paehan jeung maehan ya lamun eling tadina dewek di akhirat kadunya moal tulus aing mah moal tulus ini kadunya nanya-nanya munyaho gitu munyaho ti akhirat dek dikadunyakeun mending dikakadupanakeun aing mah tibatan kadunyakeun atawa ka Singaparna ngeunah-ngeunah meureun di Singaparna mah kitu jeung Pak Haji Ohan Ibu Hajah Siti Roh seueuh-seueuh meureun aing ku baso gili-gali baso gili-gali Singaparna aduh aya ku nikmat yang Dasamuka euy
keuh ayeuna teh nagara ieu lo kapala kudu tekuk lutut. Kudu serah bongkokan kada samuka eta kalanceuk nepi ka kitu pernah teh lanceuk. Ngan teu saindung. Mode dewek jeung si Dani gitu ta. Aduh ampun. Teuing beda didikan meureun teh kumaha aing lah. Tapi ai soal dewek mah hate ieu mah hate prinsip ieu nya ieu. Dewek mah ngan ukur samet lalajo meureun. Dan dina ngomong bener oge moal nu ngagugu dan datangna oge ti dewek. Ngelehan maneh we malahan ceuk agama ge kitu jempe oge ibadah. Tibatan ngomong pipaseaeun. Kitu meureun saura agim eta oge. Dumeh deukeut teh ka geger kalong. Duh, ampun aing. Tah kitu ieu kumaha. Tah dina larasan dieu mah nyangakeun sadaya-daya mun beku kaula oge. Cara jeung katantuan dina lebah dieu. Ayo. Sinekeun we. Siapkeun ulah dia bola tamtama semakta. Urang tepungan. Sabab ieu naon? Teu hayang ieu nagara lokapala dilinih ku mangkeluk anu hatena dengki. Dilinih kumang keluk anu hatena iblis wang kelang murka biadab tong boro dina meunangna dina elehna ge ridho kaula sanajan sila samuka geus jadi murid kaula sanajan sila samuka geus diwirid ilmu rawarontek ansur lebur papan kari tulis teu aya halanganana ayana sugan engke aya anu nuluykeun. Sabab naon? Gusti tingali. Uningana Gusti ka urang bujeng hingga kana lengkah wujudna manusia sanajan kana utekna ati uningaeun. Aya ku kitu teh mah heueuh. Aya ku kitu teh mah heueuh sanajan urang melaan lemah cai oge ibadah keneh heuh. Yang tibatan ayeuna lemah cai dilinih ku jelema murka. Jihad atuh ulah lalawara. Anu kitu je euy. Dewek tapi ting kumaha engkena dek mah duh. Soal ekonomi duh. Heueuh rakyat. Investor teh meureun laleungitan deui euy. Tapi doana we teh sararea. Lah naon mun itu komentar asling. Di dieu we kuring mah pancek agak ge jempe ge ibadah. Jempe-jempe teuing mah gawe tuh kumaha euy. Dan meureun anu mayar teh meureun da ulah nepi ka kukulutus ye. Tah kitu ayo pati siapkeun ulah dia bola tamtama. Anu merestu da bae. Kaula maksa nyiapkeun sedanten ulah dia bola tamtama semakta si kepenang tamsir garbi tanah sapana limpung. Pada disiapkeun di waktu seda. Beral halu mampah jeung lumahku. Kaula yakin yen anjeun moal milu perang bakal nyaksian di mana-mana. Kaula gugur di medan tempur perlaya, di medan danalaga pati, di medan jurit. Bejakeun kalau sapaneurieun kaula. Tuluykeun perjuangan dina ngungkulan kabiadaban, kadoliman, kasarakahan jeung kamurkaan. Lain nganung harti kaula rek numpes kajahatan. Sabab ieu kajahatan geus diayakeun ku pangeran moal eueuh sapanjang dunya ngadeg. Ngan keur ngabaan jalma anu ngabogaan tekad pikeun ngungkulan kabiadaban, kadoliman, kasarakahan jeung kamurkaan jeung kahawekan
yakin sapanjang jalma cicing dina jalur anunya cicing dina jalan anu lempeng 5.000 malaikat bakal diturunkan pikeun ngaping jeung ngabantu kana perjuangan sanajan nepi ka pati sanajan nepi ka pegat yakin bakal aya nu nuluykeun hiji kaula leungit anu ngabogaan kieu tapi bakal ribuan kaula datang di akhir zaman mudah-mudahan aya anak kangge sasauran kitu keung ye si abdi nu ayo bantuan kumaha panustrunganana ieu kajadian Maret Sapada